Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana, haturan wilujeng patepang deui sareng Pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya sakumaha biasa Pribados ngalalana ngapruk-ngapruk ke pilemburan daya sanes kanggo mulangkeun katineng ka zaman baheula anu kiwari sabagian kantun waasna. Wargi-wargi sadaya kalarasan dina dinten ieu Pribados aya di wewengkon Salawu kanggo ningal kaendahan alam nu aya di lelewek Kampung Pasir. Wargi-wargi sadaya supados teu nyangkolong kana waktos hayu urang sami-sami titenan kaendahan kampung nu aya di ieu wewengkon. Warga-wargi sadaya, alhamdulillah Pribados atos dugi ka ieu kampung sakumaha nu kauninga ti ngawitan dugi ka uninga ku urang sadayana ieu bumi-bumi panggung anu endah nya anu masih keneh kabaheulaan. Wargi-wargi sadaya ieu nu aya di Kampung Pasir hayu urang sami-sami sasarengan tinggal saka budeureun ieu wewengkon nu aya di Kampung Pasir. Wargi-wargi sadaya ieu kaendahan alam sareng perkampungan anu dipapaes ku bumi-bumi panggung anu mata kuas ngemutkeun urang ka zaman kapungkur nuju di lalembur. Wargi-wargi sadaya hayu urang ka palih dieu. Wargi-wargi sadaya ieu kaendahan kampung nu aya di ieu lembur matak betah matak waas di palihan dieuna katingali ku urang sadayana resik tur bararesik matak endah katingalna. Wargi-wargi sadaya palihan ditu ieu nu kasebatkeun bumi anu rada ngajejer anu seueur tinu sanes tapi sadayana masih panggung. Wargi-wargi katinggal ku urang sadayana ieu bumi panggung anu kacida resikna itu rada ageng ya di palihan dieu kadituna oge aya mung rada papencilan hayu urang cobian ka palih dieu baraya Sunda. Ieu Kampung Sunda anu matak betah matak waas anu dugikeun ka kiwari kajaga kariksa adat budaya sareng bahasana masih keneh kabaheulaan. Wargi-wargi sadaya ieu mangrupikeun hiji wates di kampung ieu anu di palihan dieu.
Wargi-wargi sadaya wanci geus manjing mangsa geus nyekapan kangge urang paturai insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui dina waktos oge di kampung anu sanesna. Penutup catur pamungkas basa ti pribados ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.